Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda di kelas genep. Hidup sadayana minggon kamari hidup tos diajar ngeunaan istilah pancakaki-nya atanapi silsilah keluarga. Tah, ayeuna cobi buka buku paketna halaman 34 sareng 35. Urang eusian latihan soal nu aya dina buku ngeunaan istilah pancakaki. Sok disiapkeun heula buku paket sareng alat tulisna. Atos siap? Pami atos hayu urang sasarangan heula macakeun basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Di halaman 34 aya 5 soalnya 34 sareng 35 aya 5 soal ngeunaan istilah pancakaki. Hayu urang eusian sasarangannya di kawitan ti nomor 1. Parentahna diwaca heula. Pek ku hideup diskusikeun naon disebutna hubungan pancakaki di handap ieu. Nomor 1. Dewi putrana Bunani. Berarti Bunani mamahna Dewi. Bunani kagungan ibu namina Bu Mimin. Berarti Bu Mimin ninina Dewi nya. Ari Ramana namina Pak Ahmad. Berarti Pak Ahmad akina Dewi. Ayeuna hubungan pancakaki Dewi ka Bu Mimin disebutna tadi ku ibu terus disebatkeun. Disebutna naon? Laras eusina Nini. Sok diseratnya. Lajeng deui hubungan pancakaki Dewi ka Pak Ahmad disebutna nya laras Aki. Pami atos lajeng ayeuna ka nomor 2. Bunani kagungan raka istri namina Buwati. Ari rakana nu pameget namina Padarma. Bunani tadi mamahna Dewi nya. Berarti hubungan pancakaki Dewi ka Buwati disebutna laras Uwa. Ayeuna lajeng deui hubungan pancakaki Dewi ka Padarma disebatna Uwa oge nya. Rakana mamahna bade istri bade pameget disebatna Uwa. Sok diserat. Pami atos ayeuna lajeng ka nomor 3. Bu Mimin ibuna Bunani. Bu Mimin teh tadi nenekna Dewi nya. Kagungan ibu namina Bu Nunung. Berarti Bu Nunung teh sahana Dewi. Uyutna Dewi nya. Tadi kan Bu Mimin nenekna. Berarti sepuhna nenekna Dewi disebatna Uyut atanapi Buyut. Hubungan pancakaki Dewi ka Bu Nunung disebatna Buyut. Laras. Terus diserat. Nya pami atos lajeng deui ka nomor 4. Bu Nunung ibuna Bu Mimin kagungan Rama namina Pak Wahyu. Bu Nunung teh tadi buyutna Dewi nya. Berarti hubungan pancakaki Dewi ka Pak Wahyu disebutna sepuhna buyut disebatna naon? Kamari minggon kamari hidup tos diajar. Leres Bao. Sepuhna buyut disebatna Bao. Sok diseratnya. Atos pami atos ayeuna nomor 5. Buwati rakana Bunani. Berarti Buwati teh uwanya uwana Dewi. Kagungan putra namina Rega.
hubungan pancakaki Dewi karega disebutna urang pami ka anak ua urang berarti disebatna naon? Leres kapi lancek. Sok diseratnya. Pami atos ayeuna urang lajengkeun ka materi salajengna nyaeta ngeunaan kalimah parentah. Tah dina buku paket halaman 35 aya contohnya ku ibu bade dibacakeun dina kotak nu beureum. Punten tiasa nambut pamupus. Tah kalimah di luhur teh eusina pamenta nyaeta kalimah anu eusina menta kanulian sangkan nulian daek mere kanu mentanya. Jadi katanya kalimat tersebut berisikan tentang pamenta, permintaannya, permintaan kepada seseorang agar seseorang dapat memberikan apa yang kita minta. Nah, kalimah pamenta teh kaasup kana kalimah parentah. Naon ari kalimah parentah teh? Kalimah parentah nyaeta kalimah anu marentah jalma lian sangkan milampah pagawean nu diparentahkeun. Hidup sadayana kalimah parentah teh aya rupa-rupa, aya sababaraha hiji. Di antarana nyaeta kalimah panitah atau kalimah pangjurung, lajeng deui aya kalimah pamenta, aya kalimah pangarep-ngarep, aya kalimah pangajak, jeung aya kalimah panyarek. Aya 5 nya, aya 5 rupa kalimah parentah. Tah ayeuna nu kahiji kalimah panitah atau pangjurung. Contona tah ieu aya kalimahna ibu gaduh. Ade geura sakola. Nah, kalimah nu dembe ku ibu dibacakeun teh kaasup kana kalimah panitahnya atanapi pangjurung. Nu kadua kalimah pamenta. Contona mah nyuhunkeun cau, Pak nyuhunkeun jajan. Tah eta kaasup kana contoh kalimah pamenta. Lajeng deui nu katilu aya nu namina kalimah pangarep-ngarep. Contona mudah-mudahan hujana gancang raat. Tah eta contoh kalimah pangarep-ngarep. Nu kaopat aya kalimah pangajak. Contona kumaha cik? Aya nu terang? Leres. Mangga kalebet Pak, hayu urang jajan. Tah eta contoh kalimah pangajak. Lajeng nu katerakhir nyaeta kalimah panyarek. Contoh kalimahna ulah dianggo pulpen eta mah bocor. Kade ulah nyoo peso bilih kakeureut. Tah eta contoh kalimah panyareknya. Janten kalimah parentah teh rupi-rupina aya 5 nya. Nu kahiji tadi kalimah panitah atanapi pangjurung, nu kadua kalimah pamenta, nu katilu kalimah pangarep-ngarep, nu kaopat kalimah pangajak, lajeng deui nu katerakhir nyaeta kalimah panyarek. Kahartosnya mudah-mudahan hidup sadayana tiasa maham kanu naon-naon wae nu ku ibu dijelaskeun. Tah sakitu wae kangge pangajaran bahasa Sunda dinten ieu teh aya tugasnya ku ibu dicekapkeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.